Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan warta. Sateu acan urang medar ngeunaan warta. Naon warta teh? Warta biasa disebut oge berita. Mikawanoh warta. Warta mangrupa katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa. Boh media citak saperti koran jeung majalah, boh media elektronik saperti radio, televisi jeung internet. Upama ditilik tina adeganana, warta teh diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Bagean puhu warta mangrupa inti atawa poko-poko tina eusi warta. Ari bagean eusi warta mangrupa wincikan atawa katerangan tina inti warta anu aya dina puhu warta. Upama urang hayang nyaho inti jeung tema tina hiji warta, baca bae bagean puhuna. Dina seuh-seuhanana, warta dijieunna mah dina wangun tinulis. Sabab anu ditepikeun sacara lisan oge ari dasarna mah tina tulisan. Nulis warta teh teu bisa sagawayahna. Aya aturan kode etik jurnalistik. Warta kudu objektif, kudu netral. Hartina teu mihak ka salah sahiji pihak atawa golongan, teu kacampur opini atawa pamadegan anu nulisna. Jalma nu sok nulis warta disebut wartawan atawa jurnalis. Henteu sakabeh kajadian atawa hal pantes dijieun warta. Kajadian atawa hal anu bisa dijieun warta nyaeta anu kahiji, kajadian anu dianggap penting pikeun dipika nyaho ku balarea. Anu kadua, kajadian anu dianggap bisa nyumponan kapanasaran balarea. Dina nyieun warta aya sababaraha unsur anu penting nu disebut 5W plus 1H. Unsur dina warta aya 5W plus 1H. Who, what, why, where, when, how. Upama di bahasa Sundakeun saha, naon, kunaon, dimana, iraha, kumaha. Tah, eta mangrupa unsur warta dina bahasa Sunda. Padika dina nulis warta. Aya sawatara padika anu kudu diperhatikeun lamun urang nulis warta. Nyaeta anu kahiji, dina nyieun lead atawa judul, gunakeun basa anu matak narik paniten jalma sejen. Nu kadua, nyieun lead atawa judul, ulah panjang teuing. Paling rea 30 kecap atawa 3 jajar ketikan. Katilu, pisahkeun lead anu sakirana hese dipikahartina jadi 2 atawa 3 kalimah. Anu kaopat, gunakeun kalimah pondok. Kalimah, kecap anu digunakeun kudu kecap basajan. Usahakeun tulisan teh sing geunaheun dibaca tur gampang kahartina. Kagenep, usahakeun ngagunakeun kecap pagawean anu aktif, anu ngagambarkeun tindakan atawa gerakan. Katujuh, lian ti kalimahna anu pondok, alineana oge ulah panjang teuing. Pamungkas anu kadalapan, nulis warta teh kudu kawas ngalukis. Hartina naon anu ditulis ku urang kudu mampu ngehudang imajinasi anu macana. Ayeuna urang tinggal contoh warta dina kahirupan urang sapopoe anu aya dina televisi. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring Feni Jeung simkuring Faris dina acara Warung Warta Karung
Gena dicoret. Dinten Kemis ping 31 Januari 2018 di tabu 8 nepi ka tabu 10 enjing-enjing. Lamun ngebahas ngeunaan objek wisata di Kota Bandung, moal kantos seepna. Margi seueur pisan objek wisata di Kota Kembang ieu teh nu metot pikeun didatangan. Tah, salah sahiji tempat wisata di Bandung anu metot didatangan nyaeta Chinatown atanapi Kampung Cina anu aya di Jalan Kelenteng nomor 41 Ciroyom Andir Bandung. Ayeuna tos aya rerencangan urang Tiara anu nuju di lokasi. Balik deui di acara Wibawa Wisata Bandung Wah. Ayeuna abdi sareng Tiara geus aya di Chinatown. Hayu tuturan. Nah, salah sahiji spot foto uniknya nyaeta di dieu. Di dieu teh salah sahiji bilik-bilik leutik anu jerona masing-masing aya foto-foto spot foto nu beda-beda atau rupa-rupa. Nah, ieu teh salah satuna nyaeta bilik lampion kaca. Di dieu oge loba kaulinan barudak. Contohna congklak. Pamirsa, sakitu wae jasa urang doaan dieu. Mugi-mugi aya manfaat. Jika racak dengan batu, lawan-lawan cidereuh. Lamun urang keun tangtu parah. Sakitu dipihatur, hapunten anu kasuhun hampura anu ditedak. Wilujeng enjing sadayana, heureuk Sunda. Mung sakitu pedaran ngeunaan warta. Urang tos ngaguar naon hartina warta, saha jalma nu sok nulis warta, kumaha padika dina nulis warta, sareng naon wae unsur-unsur nu aya dina warta. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang tiasa nambihan ilmu pangaweruh dina kahirupan urang sadi dinten. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten, dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten, pilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.